Hayang paistai. Anu di gunung datang kabeh. Beneran gini ya? Astagfirullahaladzim, mana deh kolot-kolot satarajang teu make celana jeung baju, turun sia. Ujang. Ya Pak. Kunaon Pak? Bapak tegas teu kuat. Sabar Pak, sabar ya. Geus teu kuat Bapak teh Jang. Hoyong naon atuh Bapak teh? Hayang paistai. Manehnya paistai Pak? Pokona hayang paistai. Nya tuh Pak. Pak, ieu tos aya paistai teh. Asan heula ku Ujang. Nuhun Pak. Gening pait, Pak. Nu cager oge geus pait. Komo deui nu geuring. Moal jadi ah. Kini budi hijrah. Assalamualaikum. Waduh. San, kin wartos teh nya mun aya mangasep ka dieu, Bapak kabogor kitu nya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Pak? San, bapana aya teu? Keur ka Bogor. Lila teu? Aduh, Kang, sekarang tanya ke Bapak. Pak, Lila teh ka Bogor teh. Ya, benar lain mana teh jeung pamajikan ari gesan. Pusing urang. Kunaon? Unggal pentingnya pamajikan teh yang ka diskotik we, ke tempat karaoke. Kadang kabar. Pusing lah urang. Oh, gitunya. Biasa emang bener tuh kan ya. Nya. Nah, pamajikan mana pindah ke diskotik? Gawe lain. Lain. Neangan urang. Astagfirullahaladzim, sia teh sarakola. Buligir teu make celana, tarurun sia. Yo, duit yang beli baju jeung celana. Bapak, tadi Pak Hari naik tanggal jamu ke Sataranjang. Terus diberi duit 50.000 ewang ku Pak RT. Nya Pak, ditambahi baju yang celana. Oh, gitu. Astagfirullahaladzim, mana deh kolot-kolot satarajang teu make celana jeung baju, turun sia. Nya Pak. Yo, duit 1.000 yang beli silet. Kemana ya si modatin? Jauhnya ke budak, keburu beak kopi aing. Hah? Camplang? Tah gini. Mana si modatin? Arek nganggap lain aja nah. Ciburasin mah nyaeta hese piangan teh euy. Gimana di mana? Biasa ngelap ilmu. Ilmu naon maneh? Sneueuh pawe ngelmu setan. Aduh, bagoy duanana ngalalebek kadawe. Teu percaya pian ge. Si Mamang, si Maing, anu di gunung datang kabeh.
Beneran gini ya? Saha ieu? Aing ngorai koneng. Aing ngorai koneng. Ah, mau meren? Mau. Bakoy, jangan ganti-ganti ah. Aduh. Iya mah orang cabul. Tuh, kan? Tuh. Sarang saha ieu? Sarang saha? Ah, bak gue itu ceritanya ieu mah Jep. Ganti we lah. Aduh. Saha ieu? Saha ieu? Saha ieu? Anu boga caras pangeran. Gini Riki anak kumaha si anak. Nah, si anaknya ke aing. Pan di medsos viral. Cenah diculikna ku piaraan abah. Lain ku orai koneng siapa? Naon? Ku bis koneng. Oh, geus saya atuh aya nama minta nomor lah balah. Ngaedek sia ka aing. Aing mah teu boga HP. Geus jalah ya nama keluarga dewe kabruk penting lain gaplek. Aduh, Jep. Orang teh kan diajar ngasih berunggul. Nah, terus Acan bisa ngeluarkeun mah.